Cul pigelang lengan Mbah Bejo dilepaskeun, lengan anu dipake nyekel teh ayeuna mah geus robah jadi mangrupa siku. Jetruk nyatok gado, hiuk keduk disusul ku lengan kenca karna anu nobros kana hulu angen. Tapi di teang kitu namah teh Mbah Bejo teh kuat oge. Sakitu ditoron teh manehna mah ukur ngagigeg, ngan barang rek dihanca deui manehna rikat ngejat bari pupuringisan, pang-pang namah pigelang leungeunna anu masih keneh karasanya nyaungutan. Untuk ngejat sia Bejo karena nangtung bari ngeteyep lempang lalaunan nyamperkeun ka Mbah Bejo. Teu beda we ti maung anu keur ngadodoho mangsana. Aduh, Mbah Jagur anu tadi kapaehan ngulisik bari humarurung. Karena ngareret kitu teh mah bisi Mbah Jagur teh ngalakukeun gerakan anu teu disangka-sangka. Hal ieu memang hiji kasempetan anu kacida hadena pikeun Mbah Bejo mah teu miceun tempo tempo jeung tempe. Hal ieu teh memang hiji kasempetan anu kacida hadena pikeun Mbah Bejo mah teu miceun tempo, ngagentak nyeburutkeun peureub kencana rek ngahanca beungeut karna nu harita keur ngalieuk. Tapi karna cukup awas barang kareret ku juru panonna yen Mbah Bejo teh ngalakukeun tindakan ngabongohan, sakilat karna malik ngabarengan pasangan dewa samadi. Lol, peureub Mbah Bejo teh nyampeuk rek ngahanca beungeutna, deut sakaligus dikunting pigelanganana, sabrut cubrot. Curus kembar geus teu bisa disingkahan deui ku Mbah Bejo, ngajedak kana dadana sarta waktu Mbah Bejo keur ngagaleong kene. Karena nu tacan ngarasa puas lantaran tadi manehna dibongohan ngagentak ngablesat dina gerakan manuk besi nyabet anak lau. Sarta teu anta parah deui, brus gerakan caladinok trok teh ngahanca beheung Mbah Bejo anu beulah kenca, anu pikeun Mbah Bejo mah estuning katurug katutu. Sakitu badana anu andihi jangkung badag teh manehna nepikeun ka ngoceak maratan mega. Badana ngoleab teu beda we ti kalakai katebak angin anu saterusna ngarumpuyuk ilang budi ilang daya teu beda we ti kapas kaibunan. Tina beheungna merbei getih ngabeuleugeuneur beureum. Pamiarsa sadayana anu teu parati mancung, cag heula anu keur patelak, ayeuna urang toong heula kaayaan jaja. Ngaran-ngaran anu anyar panganten piraku we make teu moho, teu beda we ti nu kokomoan. Salilanangan hayang padeukeut nganteur ka geugeut, pageuh lengket masket lirkeuna ku leugeut. Montel nangkel sungkan paanggang teh sanajan ukur sajengkal, memang kitu ilaharna nu keur oleng panganten mah hayang bae paduduaan ulah aya nu ngagimreung-gimreung. Saperti kayaanana Jaja jeung Nyi Eda ayeuna teh saperti kayaanana Jaja jeung Nyi Eda ayeuna teh keur sumedengna beberat sangga bubuhan anyar panganten. Kaharti mun sapopoena teh tara ieuh incah ti imahna ulu kutek we dienggon. Teuing naon anu dilakukeunna mah euda nu ngadongeng nage panasaran hayang ngintip. Ku kitu teh mah sasat peupeuyeuman anu dipenem aya tauna dinangna nenge bisi kaguar batur. Ayeuna kaparengan digelarkeun kalawan moal aya nu ngaharu biru lantaran geus disahkeun ngawungkul pikeun hancenganana. Nya munasabah pisan mun jajakeun aku babasan mak-mek teh. Rajeun mun kaluar ti imah boh kacai atawa ngalayung di buruan kudu we rerentetan. Nu kurang ngerasakeun mah sok nimbulkeun rasa kaluman, tapi ari pikeun anu ngaragap angeun sorangan mah da kabeh-kabeh pada ngagelenyu, ngawangun diimut boga rasa diguar deui lalakonna baheula dina mangsa nincak ka bale nyungcung. Malah teu kurang-kurang anu saterusna tingkalius miceun beungeut, lain dumeh ngarasa ceuceub atawa cua, lain ieu mah kasurung ku rasa uruy kumetap boga rasa di bibita. Sampurasun
Dupi jang jaja aya calik gitu. Di luar kadenge aya nu pupuntenan, malah make nyebut nyabit-nyabit jaja sagala. Sada Pak Guru geuning. Jaja ngagentak ngagajleng tina bangku tempat sarena, sanggeus ngabereskeun buukna, gap kana kameja, sanggeus dipake kojengkang jaja kaluar ti enggona muru ka hareup. Ari Bray teh mukakeun panto, bener bae guruna Pamurtala geus manco hareupeun panto teu jauh ti manehanana. Surya ngajengjenang tung gigireunana. Pak Guru geuning, haturan kumaha damang? Jaja sajeruni ngabagiakeun teh teu wudu hatena mah kaget oge, naha guruna teh bet babarengan jeung Surya. Sasat Surya teh geus jadi musuhna alatan basa tiwasna si bongkok teh. Memang ari jeung manehna mah Surya teh geus lain mangrupa musuh deui, akurna teh keur basa waktu gumilar jeung Pamajid gungsi ngarerep di manehanana basa tepung lawung jeung pajamian, lantaran Bah Jagur anu keur dipaluruhna kabeneran keur teu nyampak. Harita pisan akurna teh pangpang nama Surya anu ti heula sumolondo menta pangampura boh ka Jaja boh ka Nyi Edah sumawona ka kolot-kolotna. Beunang disebutkeun ayeuna teh geus taya gantar kakaitan deui. Jagur jalu kumaha sawangsuna? Pamurtala ngagelenyu patepung deui jeung murid kakasihna. Aya hibar pangduana. Mangga calik atuh Pak Guru. Mani lami atuh geuning nyabat teh. Dupi Pamajid sareng Pak Uum kamarananya. Jaja saterusna ngareret ka Surya, solongkrong manehna ngajak sasalaman, mimiti ka Pamurtala terus nema ka Surya. Kuring geus silih lubarkeun. Pamurtala ayeuna mah nu ngarasa kaget, puguh manehna mah geus ngabogaan maksud pikeun ngakurkeun Jaja jeung Surya. Tapi geuning ayeuna kabuktian geus akur leuwih ti heula. Sumuhun tos lami da Pak. Surya bari ngabelehem panonna ngareret ka Jaja. Pamajid sareng Mamang mah ka Garut. Surya neruskeun caritaanana ngajawab pananya Jaja. Bus Pamurtala jeung Surya ka jero, kojengkang Jaja ka enggon nyampeurkeun Nyi Edah, heg haharewosan sakedeung, temong riuk beungeutna Nyi Edah teh bangun anu muruku sunu, ngarasa sungkan kudu nepungan Pamurtala teh. Tapi sanajan kitu manehna teu loba pamola, terus bae kaluar nuturkeun salakina anu ngoloyong deui nyampeurkeun Pamurtala ka Tut Surya. Nepangkeun pun bojo Pak Guru. Jaja ngenalkeun pamajikanana, rai beungeutna euceuy. Udan teh geus salamutan. Pamurtala bari nyerenge. Alhamdulillah parantos Pak Guru. Jaja semu ngabelehem, rai beungeutna jadi tambah euceuy, ret ka Surya anu keur manco bari nyerenge. Allah, syukur atuh. Muga-muga sing lamat lambut. Gus tambah ayeuna mah kawajiban teh nyaja dibongboratan ku anak dongeun ban. Pamurtala ngahehe ditungtungan ku batuk sabab aya laleur deui asup kana bahamna. Muga-muga sing lumat lamot. Solongkrong Nyi Edah munjungan ka Pamurtala, sieun-sieun oge wayahna kanu jadi guru salakina. Memang ari panggih mah lain kakara, kapan ti heula oge geus kungsi tepungnya eta waktu Pamurtala mimiti datang bari mawalayona si bongko. Tapi sanajan kitu, ari sieun mah tetep bae teu bisa dibebenjokeun, ngarasa seber ku rupana. Munenjo beungeutna teh sok ngadadak beungeutna sorangan anu ngadadak ateul geus pugu ataupun ukmah maniting sariak sagala. Sanggeus munjungan ka Pamurtala, solongkrong deui Nyi Edah teh ka Surya teu ngaluarkeun ucap sakecap ukur beungeutna bae mani beureum. Atuh Surya nya kitu keneh. Manehna mah tetep nyerengeh sarua deui ari beungeutna mah pada beureum. Ku kitu teh mah rasa kaerana teh teu daek leungit ari ras ku kalakuanana baheula
dipikir-pikir mah bet jadi isin ku diri era ku awak boga kalakuan teh meni teu beda we ti sato. Tah ya nyedah nya kitu oge Surya pikeun bapa mah lain deui ngarasa bungahna mireungeuh hidup kabeh geus pada akur teh. Mana kitu oge geus tangtu pada ngalubarkeun sagala kasalahan sewang-sewangan. Memang saenyana mah urang teh teu perlu ngayakun atawa nimbulkeun pasendatan. Lantaran saenyana mah urang teh pada sama maksud bangsa tujuan pada rek nyieun balitungan jeung Mbah Jagur. Sumuhun leres pisan Jaja Mairan. Memang ayeuna teh manehna geus nyahoeun yen Surya teh lain anakna Mbah Jagur, malah ceuk pajamian mah kapan meunang nyulik cenah ngan teu diterangkeun we saha nu jadi indung bapana. Nya kitu nu matak perlu urang teh sabilulungan. Mun bisa mah Mbah Jagur teh urang ingsapkeun sina babalik pikir. Heuh, mun bisa kitu oge. Nyari tetep merugul masana teh tu salah-salah teuing lamun manehna ku urang ditindak nu satimbal jeung kasalahanana. Kajongjonan ngobrol teh. Ka mana ari tuang rama jang Jaja? Pamurtala saterusna mah nanyakeun panuria dumeh tita tadi teka tempo. Numawi nuju aya kaperyugian ka kaler, rupina mah mualami oge sarumping. Ulah, hanya kalnya. Lain ieu teh, da bapa teh moal lila jalu. Rek terus kaki jamian ieu teh. Har, engke we atuh Pak Guru. Piraku atuh neme oge sumping tos bade jengkar deui. Kau pun bapa teh acan sumping deui. Kulum we atuh di dieu sawengi mah. Jaja monda. Pugu penting pisan ieu teh ja. Wayahna we nya. Kun, isuk atawa page to bapa ka dieu deui. Ngan ayeuna mah sakalian rek nyekar heula ka pajaratan Ki Irpai samemeh ini teh. Teu kedah disarengan kitu ku abdi. Jaja satengah nawarkeun diri. Ulah atuh. Kun, nyi edah keungeun ditinggalkeun ku Jaja mah. Sanes kitu nyi edah. Pamurtala ti ditu mah ngagonjak meureunnan. Bapa mah nyi edah ngalius nyumputkeun beungeutna. Jabat ngarasa era teh jeung ngarasa seber deui. Sanajan bener pamurtala teh harita mah nembongkeun bubuden anu bear hegar, tapi pikeun nyi edah mah tetep we mata kukurayeun. Geus amitan mah jerat curut pamurtala jeung Surya teh tarurun ti Imah Jaja nyimpang heula ka pajaratan maksudna marek nempo kuburan Pak Irpai alias si Bongkok. Dituturkeun ku Jaja jeung Nyi Edah anu maksudna marek nganteurkeun nepikeun ka jalan jajahan. Sanajan bener geus lawas sasata mah geus leungit tina ingetanana, ari gok mah ningali muncugugna taneuh kuburan Pak Irpai, teu burung we pamurtala teh ngahlas oge. Nu matak sedihna teh eta nepikeun ka ngalaman dikurebkeun di lemur batur, oge inget kana sabab musababna kapan harita teh keur dibabawa ku manehanana. Komo deui Surya, pugu harita teh kapan keur riributan jeung manehanana tiwasna Pak Irpai teh. Anu matak sajeroning nyang hareupan taneuh kuburan teh Surya mah teu kira-kira ngaharukna, malah Cipanon teu karasa deui nyak celakan. Kasurung ku kasedih hatena anu datangna dadak-dadakan. Didinya teu lila, puguh mun ngagugu ka hayang mah sanajan nepi ka isuk deui oge moal ngarasa kesel, ngan meureun Cipanon moal aya suda-sudana juuh ngabarengan katresnaan hate. Lantaran pikeun pamurtala mah kumireungeuh kuburan Pak Irpai teh teu wudu matak ngulangkeun deui ingetan kana kajadian-kajadian anu geus jauh kaliwat. Pokona mah dina mangsa ngalaman suka duka babarengan jeung si Bongkok, murid manehna nu ngan hiji-hijina teh samemeh Jaja. Geus nepi ka jalan jajahan anu ngabulungbung ka lemburna Mbah Jagur, Jaja jeung Nyi Edah mah terus baralik deui. Atuh pamurtala jeung Surya kebat lumampahna, anjog ka palebah imahna Mbah Jagur, katempo pantona teh nutup. Terus bae ngajugjug ka imahna jamian, kasampak teh jamian keur diuk di baturan ku karna katut Nyi Ipah.
Sanajan harita jamian benang disebutkeun geus cager kalawan dadak-dadakan, tapi urut panyiksa Bah Jagur mah masih natrat dina beungeut. Nah, puguh we barang jolma karna teges goreng bae sangkaanana ngan untungna Surya gancang ngajelaskeun yen pamurtala teh sanyana mah memang keur neangan Bah Jagur lantaran aya pasualanana anu perlu direngsekeun. Malah waktu natanyakeun Siruyung Kawung oge keur waktu di Bungbulang, saknyana mah harita teh butuh ku katerangan anu ngeunaan dirina Bah Jagur lantaran aya bejana cenah mah manehna teh di Cikupa kungsi riributan jeung anu katelahna Siruyung Kawung. Atuh perkara ngeunaan dirina Jaja memang eta teh muridna, mun kabeneran manehna bantrok jeung ipah atawa jeung pajamian pisan, eta teh tayalian ngan kusabab mangsa eta teh kapan boh Surya boh ipah pada keur aya dina pangaruhna Bah Jagur. Disabit sote soal ieu lantaran Jaja kungsi ngadongengkeun ka pamurtala kalawan disaksian ku Surya yen manehna teh kungsi riributan jeung ipah nyaeta keur waktu Jaja maluruh Bah Jagur. Kabeneran harita teh mentas riributan jeung Surya, ari dicaritakeun ka ipah teh jol-jol nafsu we nepikeun ka kajadian patelakna. Ieu pangna dicaritakeun ku Jaja ka pamurtala nyaeta supaya didongengkeun ka Karna lantaran manehna kungsi patelak jeung Karna. Nu jadi marga lantaran mah dumeh Karna teh neren-neren ka Jaja cenah manehanana teh rek ngalakukeun panghina ka ipah. Ngadenge penjelasan Surya, boh Karna, boh ipah atawa pajamian pisan, tiluanana ting haruleng lantaran tetela ayeuna mah karasa yen dina riributan teh dilantarankeun ku salaharti wungkul. Ipah pangna riributan jeung Jaja dumeh Jaja harita keur natanyakeun Bah Jagur, ari Karna pangna ngamusuh ka pamurtala teh dumeh manehna teh guruna Jaja. Jadi samata-matangan ngabela ipah ari jeung dirina sorangan mah taya sangkut pautna naon. Ku kituna jelas memang lawan-lawan maranehna teh sanyana mangan Bah Jagur saurang, atuh pikeun Karna pribadi memang Bah Jagur teh geus dianggap musuhna, malah Surya pisan anu kungsi dikukut ku Bah Jagur sasat ayeuna mah geus mangrupa jadi lawana. Mikir kadinya ipah jadi silih reret jeung Karna. Reret nu nganung harti yen maranehna teh sanyana mah aya di pihak-pihak anu kaliru. Ku kituna kalawan tergagur megag deui Karna nyolongkrong ka pamurtala bade dibarengan ku sora anu pegat-pegat sanuk-sanuk menta dihampura. Ka Surya nya kitu kene Karna teu asa-asa ngasongkeun leungeunna. Surya mah geus puguh deui lantaran manehna geus nyieun dosa boh ka Karna boh ka ipah. Atuh dina patarema leungeun teh teu kudu make dibareng ku Cimata anu nyak celakan bakating ku bungah-bungahna. Ipah atuh teu tinggalin nurutan Karna sungsong sasalaman jeung pamurtala katut Surya anu memang geus diaku lanceukna. Ngan pajamian anu teu pipilueun teh tapi sanajan manehna teu bisa nyaksian ari pangdengena mah kacida seukeutna. Manehna geus bisa nganyahwankeun yen Karna ipah katut pamurtala sarta Surya teh kabeh-kabeh keur silih hampuraan. Atuh geus kitu kumanehna karasa aya nu nyolongkrong sing horeng pamurtala ngasongkeun leungeunna. Dah nya nu asalna musuh gerot bubuyutan akhirna mah direngsekeun da kitu nya dina kahirupan teh. Ngaranna urang deket padeket gitu antara piring jeung senok mah pasti we tong terang aya we masalah teh. Ngan kumaha carana kolot baheula mah samemeh ninggalkeun alam dunia komo dibere umur panjang mah bereskeun. Nah, sehingga nalika urang balik teh geus beres. Sedengkeun di zaman kiwari mah loba jelema anu keur loba rencana can beres can saring lubarkeun maot itu pupugukeun. Hug teu dahar heula maotna teh. Haturan urang kandang musi. Pajamian bari ngarawuleungeun pamurtala. Damang pamurtala. Berkah. Pamurtala sanajan cager oge kieu we geuning kaula mah. Pajamian bari kucap kiceup sanajan panon lahirna mah memang teu awas
tapi ari mata hatena mah geus bisa nembus kana kajadian-kajadian anu baheula kungsi kalakon. Breh bae kacipta adeg pangadegna pamurtala, beungutna garicu darekok, panuna ngakenclang herang taya bobodasna, sedeng buukna panjang ririaban. Mun keur patelak teh sok ngaluarkeun sora anu ngawik-wik matak sentar anu ngadengekeun. Pamiarsa sadayana anu parege, waktu Bah Jagur jeung Bah Bejo dielehkeun anu ngadua kalian ku Karna, harita oge terus bae aringit ka Banten. Ari Bah Bejo mah memang maksudna oge mulang ka padumukanana, sedeng Bah Jagur mah seja nyingkah we ti ujung kulon, lantaran hirup di lemburna oge ayeuna mah geus tangtu ngarasa sereg lantaran sihungna geus dicoplokeun ku Karna. Hal ieu teh moal-moal bisa ngadatangkeun pangaruh oge kana dirina, mangka-mangka manehna teh teu dipikaresep ku tatangga-tatanggana lantaran luhur teuing pamakanan, boga rasa aing jago. Teu heran lamun tatu-tatuna Bah Bejo teh masih ebreh dina beungeutna, komo beuheungna anu dewol tapak gerakan caladi noktrok, malah masih keneh ngaluarkeun getih ngalembereh terus-terusan. Puguh we pikeun batur salemburna mah geus matak nimbulkeun kakaget, leuwih-leuwih pikeun Bah Jamrong nyaeta lanceukna Bah Bejo, manehna tetelepek nanyakeun. Tadina mah rek disumput salindungkeun lantaran ngarasa era dumeh manehna diragrageun tepan ku budak satepah. Tapi dipikir deui memang perlu dicaritakeun kanu jadi lance, susuganan bae bisa dipangmaleskeun ka nyerina, malah mun diingetkeun mah tingkat pangabisan anu jadi lanceuk teh estuning hese neangan babandinganana. Di Banten mah dina mangsa harita Bah Jamrong teh kaitung saehuna, disebut Jamrong teh dumeh beungeutna bala, dua leungeunna nya kitu keneh, pinuh ku bulu kandel atuh bulu-bulu oge mani rabok nutupan dadana anu sambada. Da ngaran asli nama eta teh Agis. Kalawan teu didingding kelir deui, dedek-dek bae ku Bah Bejo teh dicaritakeun satara basna, malah bari diimplikan sarta ditambahan tangtuna oge, malah nu jadi lawana teh make nangtang-nangtang ka sakabeh jawara Banten sagala. Nya lumayan Bah Jamrong teh lain deui ngaheabna, sasat diduru ku carita anu jadi adi anu sama sakali nyimpang tina kanyataanana. Tapi sanajan teu dibungbuan kitu oge geus tangtu atuh Bah Jamrong teh bakal naik getihna, ngaran-ngaran ka adi sorangan aya nu mahala. Piraku we teu kageuing hatena pikeun mangmaleskeun ka nyeri nu jadi adi. Bener eta teh caritaan teh Bejo. Bah Jamrong meni nyereng-nyereng we nanyana teh. Sumun kakak, perkawis ku kuring mah teu nanaon da memang tos janten pacundang. Maneh teh nu matak nyeri teh make nyanyana kanu teu tua teu dosa, nangtang-nangtang kanu sanes. Ceuk Bah Bejo terus manasan hate Bah Jamrong. Mangsa bodoh kanu sejen mah, tapi eta teh karana pan kumaneh Bejo. Sarua we manehna teh jeung lincak hulu aing atuh. Ceuk Bah Jamrong bari ngakidir tandana hate geus bener-bener kalimpudan ku amarahna. Panuna mani pependelikan, bulu-buluna ngadadak muriding teu beda we ti bulu landak carengkat. Nya muhun eta ku nangtang-nangtang jagona cenah. Bawi raos kuring mah jawara di dieu taya deui lintang ti kakak apanan. Memang bener teh. Nangtang ka kami manehna teh. Awas ya, sangarana teh, sangarana Bejo. Bah Jamrong nanyakeun ngaran pohon deui meureunan. Si Karna aka. Alah, awas ya Karna, ditunggal jangga sia ku aing. Ulah atuh maneh, awas ya Karna. Bah Jamrong mani jalang jeleng, kumis centang sangadulang suruh payus kana dangdanan, awak jangkung badag simar dada pinuh ku bulu. Maneh masih keneh bisa lumaku ayeuna Bejo. Bah Jamrong akhirna mangasongkeun pananya ka adina. Nah bade naon kitu kakak? Tudukun di mana tempatna? Kuring ngungkul kitu kakak. Bareng jeung Ki Jagur. Nya iraha tuh kakak. Ayeuna pisan. Sanggup. Sanggem kakak. Sanggem. Ayeuna keneh sasadian. Bareng jeung kami.
ngaran-ngaran anu gede amek atuh kata mah kasartaan ku pangabisa teu talangke deui harita keneh oge Bah Jamrong terus init ninggalkeun lemurna kalawan dianteur ku Bah Bejo jeung Bah Jagur maksudna mah rek ngajorag karna di ujung kulon. Kanca mitra sadayana, mun Bah Jamrong masih keneh di perjalanan, atuh karna mah keriung mungpulung sapara kanca di ujung kulon, sarta temantra-mantra yen bakal aya nu ngajorag. Gumilar pamajid sarta Aki Mursid katutui Dharma geus nepi ka Garut, kuncung-kuncung teh terus bae ka Kampung Gadog nuturkeun Aki Mursid. Henteu nyilang heula ka Cicapar lantaran geus hayang nyaho kumaha jujutanana Wijana sadatangna ka imah Pasuta kabeneranana teh kabeh oge keur nyarampak kawasna bae anu panggiakna teh Umi manik grecek mapagkeun kanu jadi adi komo da ari mireungeuh Widarma deui jajaka hade rupa anu geus jadi bebene pamepes hate nu jadi kaget teh pedah lanceukna teu bareng milu tapi gancang ku Aki Mursid diterangkeun yen karna mah keur aya kaperluan ka ujung kulon. Brak sararea ngariung di tengah imah. Pasuta rada kaget oge dumeh anu jadi bapana dina datangna sakali ieu mah bangun anu darianaker malah bari jeung mamawa batur sagala kawas aya hiji hal anu kacida pentingna. Kieu ieu teh sudah pangna ayeuna Abah datang teh ka dieu nyaeta aya hal-hal anu perlu disawalakeun jeung maneh. Abah teh kasumpingan ieu pamajid sareng Jang Gumilar ti Cicapar. Ti Cicapar? Ti Cicapar tongo Abah? Pasuta megat kalimah. Nya eta teh ngahaja ngadatangan Abah ka Bumbulang. Nah tebih-tebih teuing geuning manawi aya perkawis penting gitu cek Pasuta teu kira-kira kagetna. Nya kedengekeun heula atuh. Aki Mursid kawas nu rada keheul dumeh Pasuta teh ngan nyela-nyela bae we. Mun mangga atuh Abah. Cek Pasuta rada ngabajing leutik dumeh diwowoleh kudu jadi bapana. Kieu ye Suta tah ieu teh Jang Gumilar ti Cicapar baheula kira-kira aya ulasna tahun ka tukang putrana teh lalaki kira-kira umur 7 tahun geus leungit lantaran diculik ku Bah Jagur ti ujung kulon. Gancangna carita mah kamari ieu teh Jang kabeneran bantrok jeung Bah Jagur. Tah dina patepung lawungna teh Bah Jagur teh nyebutkeun cenah majar cenah budak anu diculikna teh direbut ku Abah waktu manehna rek kaluar pisan ti lemur ieu. Lemur Gadog. Ari Abah teh nyaho kapan kungsi galungan jeung manehanana sarta bener budakna ku Abah teh kungsi direbut. Lantaran Abah harita boga sangkaan yen budak anu dibawa teh lain anak atawa injuna. Lantaran harita teh budak teh hukumanena dipake panggebug. Tah kitu Suta
Jadi abah teh ngarasa bingung oge. Kapan eta teh budak nu ku abah direbut teh pantai alian ti sinana. Anak maneh pituin nyaeta incu abah. Ari jang uung keukeuh nyangka yen eta budak teh putrana saluyu jeung kateranganana ti Bah Jagur. Aki Mursid reg eureun nyaritana sarta sangkaanana tang tu anakna teh bakal ngabantah kana sangkaanana Gumilar, tapi teu kira-kira Aki Mursid kagetna lantaran Pasuta teh kalah ngaharu. Ret deui ka Maeroh minantuna, katempona teh kalah ngaliarkeun Cipanon. Ae, kumaha Suta? Geuning kalah kah ngaharu? Aki Mursid nyarita deui binarung rasa kaget anu pohara. Nyah Pasuta cengkat, temong Cipanon ngagarendang, ret ka Aki Mursid, ret ka Gumilar, tuluy ngareret ka pamajikanana nu geus mimiti nyegruk ceurik lantaran ieu teh hiji totonden yen manehna teh bakal kaleungitan karna. Carioskeun we sabalakana abahna. Datos tamaha urang eta mah. Maeroh mere saran ka salakina lantaran kumanehna geus kajudi yen sareretan Pasuta teh ngandung pamenta. Kudu kumaha nerangkeun-nerangkeunana dina ieu urusan, diterangkeun sabalakana geus tangtu bakal kaleungitan anak lalakina, disumput salindungkeun sasatna geus nyieun dosa ka papada kaula. Kitu anggapan Maeroh harita anu matakpok bae nyarita ka salakina yen kudu terus terang. Abah, Pasuta mimiti nyarita, kitu oge sorana lalaunana keur bangun anu geus taya tangan pangawasa. Memang leres si nana teh sanes karna anu saleresna. Kumaha Suta? Aki Mursid teu sirikna ngoreja teu beda we tinu diseureud kalajengking. Gumilar atunya kitu kene, sakitu keur antengna ngadedengekeun sanajan bari jeung hate ratug ti barang purung mula nu cacarita, ngadadak maning ngajlok tina pangdiukanana ngadeuketan Pasuta, meh bae pamajid dirumpak lantaran kakagetna leuwih-leuwih ti Aki Mursid. Kumaha Mamang? Laras kupingan teh pun karena teh budak kaula. Gumilar bari sorana ngageter teu kuat nahan emosi kabungah anu ngadadak datangna. Abah, nya kitu deui jang uung, rupina perkawis ieu teh teu tiasa disumput salindungkeun deui. Geura mangga urang pedar tingawitanana supados janten jentre sadayana. Margi ari nyebatkeun yen sinana teh leres putrana jang uu mah teu acan tiasa ditangtoskeun. Nya empek atuh terangkeun sacara welna supaya jadi terang ka sararea. Aki Mursid mairan. Kapungkur teh kinten-kinten aya ulasna taun anu tos kalangkung. Pasuta mimiti ngadongengkeun lalampahanana baheula. Harita teh bade mentas ngajaring di situ Bagendit, nuju bade mereskeun parahu ngadadak nguping budak ceurik. Ari bre teh tetela budak lalaki keur gegerebekan diganong ku hiji lalaki anu leungeunna kengkong. Kumargi abdi yakin yen eta budak teh sanes anakna atanapi incuna. Enggal lama nya ku abdi teh diudah gue cohagna mah budak teh dipenta. Anu antukna abdi sareng eta jalmi teh galungan. Untungna kabujeng darongkap barudak ti lembur. Atuh manehna teh ngejat sarta kaleresan di budak teh ku abdi tiasa karebut. Namun wungina manehna teh datang deui maksana marek nyokot deui budak. Malah bari jeung ngahuru lembur sagala. Tah nuju riweuh-riweuh teh. Udaon atuh eta teh bot ngan. Nya eta balelol ngadongengna Abah. Namun wungina manehna teh datang deui maksana mah rek nyokot deui budak. Malah bari sareng ngahuru lembur sagala. Tah nuju riweuh-riweuh teh manehna tos hasil lebet ka dieu ka lebet bumi. Nah atuh ari gerebek teh anu dibantun teh sinana nyaeta pun anak. Rupina paili nyokot sareng margi gedena sami pisan apanan.
tukung silami manehna teh datang deui nya kinten-kinten tos selang aya satahuna waktu harita manehna nuju di karepu kalawan teu katiten manehna teh ngablesat mabur sing horeng bari ngabantu deui budak anu kapungkur diculik teh anu ku abdi tos dijieun anak pituin minangka gegentosna sinana nu kapungkur diculik ku manehanana jalaran paili nyokot mung saena harita teh geuning sumping abah bari mangku sinana anu cikeneng diculik tak kitu abah anu saleresna mah janten budak nu harita ku abah direbut teh ti eta jalmi teh sanesina anu asli margi sinana asli mah kapungkur oge tos diculik ku manehna duka ayeuna aya keneh atanapi tos teu aya. Anak kitu mah sidana nu ayeuna teh lain incu abah pituin atuh. Aki Mursid bari cari nakdak. Leres abah mung ngaranna mah tetep karna nyaeta etang-etang ngagentos nu teu aya. Pasuta oge nyaritana bari ngageuri. Atuh anak itu mah leres karena teh wijana pun anak. Gumilar ngadadak hesena keur nyaritana kasurung ku kabungah anu pohara. Geuning anak anu taun-taun ngaleungit teh ayeuna geus bisa kapanggih deui. Teteh lah telepat teuing ari kitu jalana mah. Nuhun Gusti. Katampi rahmati Gusti teh. Pamajid saterusna ngadua ngebrehkeun kabungahna leuwih-leuwih mun diingetkeun karna teh estuding hiji jajaka pilih tanding. Sumuhun mung pun anak we nu lapur teh. Sora Pasuta mani les-lesan ampir teu kadenge. Ke. Dupi Surya kapan jujutan Bah Jagur mah cenah manehna oge kengeng nyulik deui. Gumilar curing hak bari ngareret ka Pamajid. Ae leresnya buah-buah ye. Pamajid ngareret ka Aki Mursid. Surya sahanya? Aki Mursid moloho. Surya teh urang Ujung Kulon. Ngawitana nama manehna oge nyangka anak pituina Bah Jagur. Namung lami-lami kabuka oge yen manehna oge saleresna mah kengeng nyulik. Waktos kamari ieu kantos sasarengan kabung bulang. Tapi ayeuna mah nuju mios ka Ujung Kulon sareng pamurtala nyaeta bade merkesel Bah Jagur sejak naroskeun saha inung bapana nu saleresna. Gumilar mere penjelasan. Mugi bae atuh Gusti. Manehna teh pun anak. Taca naon-naon Pasuta geus ngarasa bunga. Ayeuna mah kieu we atuh Suta. Isukan sararea urang ka Ujung Kulon. Sakalian maneh milu supaya leuwih tetela. Sugan we atuh naon-naon anu dicarioskeun ku Jang Uum teh henteu nyalahan. Aki Mursid mere bolongan ka Pasuta. Sumuhun kitu we atunya. Pasuta bari rutret ka sakur anu ngariung, ti ditu namah menta kasaluyuan meureun pang-pang namah ti Gumilar. Leres, mending oge sareng ka Ujung Kulon. Mugi-mugi bae atuh ulah dugikeun ka Mencog. Namung ceker teu kaula mah moal lepat mang. Pun Surya teh putra emang. Gumilar ngagedean hate Pasuta. Mugi-mugi we atuh moal nyari putra Jang Uum tiasa kapenak deui ari pun anak teras ngureles. Pasuta ayeuna mah geus bener-bener kahibur hatena. Geus karuhan kitu mah duduk perkarana, Gumilar katut Pamajid pamitan ka Aki Mursid jeung ka Pasuta yen rek nyelang heula ka Cicapar, isuk cenah subuh-subuh kenehna keur tangtu bakal disamper pikeun neruskeun lalampahanana ka Ujung Kulon. Nu tinggal kabeh oge eueuh nu ting haruleng, leuwih-leuwih Mirah jeung Umi anu barang purung oge nu ngadarongeng pada milu nyaksian, teu kira-kira ngarasa helok jeung kagetna. Horeng si manah horeng karna nu ayeuna teh geuning kanyataanna mah lain lanceukna pribadi, da karna nu asli mah aya nu nyulik,
anu sama sakali maranehna mah teu aringeteun meus-meus acan lantaran kajadianana teh keur waktu maranehna leutik keneh pisan. Pamirsa sadayana waktosna geuningan parantos tenyekapan deuinya dina ieu lalakon Siruyung Kawung bagian anu ka-41. Ieu mah tos ngawitan aya titik terang nanya bakal kapendak yen anu janten karna teh sing horeng Wijana putrana Gumilar anu mana ieu Siruyung Kawung alias karna teh kan kantos patlak sareng ramana nyaeta Gumilar anu mana pas patlak teh pan hampir kasoran ramana oge Gumilar nu sakitu gagahna tah tidinya jadi kareueus kitu nya pas terang yen eta teh anu patlak teh putrana ku anjeun reueus sing horeng kagagahana karna teh luar biasa nya. Da kitu pala wargi sadayana nya sakali deui alhamdulillah ieu lalakon karya Bapak Isukandar teh seueur pisan pulunganeunana nya dina perjalanan kahirupan hiji jalmi anu mana ti alit papisah sareng Ibu Rama ngalalakon ngalalana ngalaman perih kadidikna teh ti alit tah eta hikmah nu bakal ngajadikeun hiji jalmi kuat jiwana teh dimana hiji jalmi dididik ti alitna perih susahnya eta teh secara hukum alamah bakal dijadikeun jalma nu kuat. Sabalikna loba jalma anu ti leutik teh senang diogo kahayangna nya teu dipikiran tabiatna mah kitu nya ngan sakadar nyumponan pamenta kahayang budak biasana dina tumbuhna hiji mangsa dewasa teh jiwana lemah. Ya alhamdulillah. Satacana ditutup ayo urang sami-sami ngahadorohan pengarang ieu dongeng kalayan ngintun hadiah aosan Al-Fatihah pamugia karyana Bapak Isukandar teh sing janten ladang amal anu ngocor ngagolontornya ka alam barjahna media dakwah nu kiwari kusim kuring didongengkeun kalayan gratis pan maca Al-Fatihah manya benten sareng ngagi paus gratis tapi yakin eta pahala aosanana bakal dugi ayeuna mun aya sarapan 100 jalmi sami-sami sasarengan ngaoskeun Al-Fatihah komode mun dina YouTube mah nya dugikeun ka ribuan dah anu nongton teh sadayana ngaluangkeun waktos ngaoskeun Al-Fatihah ieu tangtos janten hiji hadiah nu luar biasa kanggo ahli kubur khusus pengarangna nya Bapak Isukandar oge sim kuring nyuhunkeun pidoana kaleresan da sim kuring tadi ngantunkeun nya Intan Munawar gadisnya Raisa Bapak sim kuring mudah-mudahan ngantunkeun anak aya dina rahmat magfirah Allah ditempatkeun di tempat anu mulia khususon ilaruhi Bapak Isukandar khususon Intan Munawar bin Bapak Ahmad Syatibi Syaullillahilahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana.
Kulawargi sadayana anu ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ita ieu nomor rekening sabaraha we saikhlasna 2000 we etang-etang wewesnya ieu langkung raos upami dongeng teh disambungkeun kana speaker aktif ngageleger nya luar biasa oge ulah hilap di subscribe nya YouTube simkuring nya salah sawiosna ieu mah di pedarna dina YouTube-na kisah tanah Sunda aya oge YouTube dongeng Sunda Mangyan we enggalnya bantos di subscribe ku palawargi sadayana insyaallah taya kajabi simkuring kanggo sejanga mulai seni budaya bahasa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda nya mudah-mudahan sing janten edukasi kanggo generasi muda kiwari dina naon teh budaya pitutur teh ya budaya dongeng Sunda dina dongeng ge aya latihan imajinasi urang supaya urang teh gaduh visioner gaduh visinya sudut pandang anu benten bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanjuang siang urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.